Sini ini tega seperti kieu. Randek sare di mana? Si masih Acung, ayah maunya si Acung. Cung, si Acung kemana nih? Ekor sih. Si Acung mah ya mana hujan tiris. Si Mamang sarua deh. Gara-gara tukang samping sini ini dijual, jadi diusir di imah. Alhamdulillah enak mah bisa kalaksanakeun sholat subuh di masjid. Kudu berubah urang teh anu teh. Pikirkeun teh akhirat loh dunia wae mah. Saha euy? Saha teh jelema euy? Nah, tadi pas keluar imam mah teu ningali Ieu malam bangsa gelo ieu mah. Ieu jigana teh bangsa keberangan teh sia. Ampun nih. Tanya kayak samping ku bayam dibalikan. Astagfirullah. Woi, kenapa emangnya sare di dia? Nya nih kayak ku abi diuikeun sampingna. Nah, samping. Im, kurang. Im. Man, nah di dia. Sini ka mana? Nih naon dari mana? Ini mana emang di imah, woi. Imah di tensi Acung mana? Mana lain kira sholat itu saberangan ya. Jigana abi penting kasarean di dia mah. Da ku si Acung digedor-gedor pantat teu dibuka wae. Im. Mana molok di dia? Coba hujan kieu uyuhan teh tiris. Oh, Mang, carekan ku si Nini. Nah, kunaon dicarekan mana ieu? Oh, ku abi teh samping lo dijual. Maneh weureu ngajual samping. Dah Mang, mahal Mang sampingna ente. Hah? Mahal. Bener Asli Mang. Kamari abi ngaical hiji. Naon Im? 500 Mang. Aslina Im? Asli. Oh my god. Auto kaya tuh Im. Oh Mang mah. Im, Mang teu boga samping Im. Mamang punya Edi. Edi teh boga samping Mang. Edi. Mae lampuan. Kieu we Im aya nama Im. Urang rencanakeun aya nama ieu. Urang mau sa ieu samping. Oh Mang. Siap Im. Kalam mamang tanggung jawab Im. Malah naon Mang? Moal Im kalam. Nya itulah Mang abi mangiringan we hayu. Poe alus sih. Moe sarung. Kieu eta boga pamajikan teh. Ngeuseuh oge ku sorangan.
aya anu gini. Mang, eta buru pake. Im, gimana di mana Im? Eta tadi dirinya mawa tuh poean buru pake. Mana jeung budak segala jeung hejo Pake deh. buruk. Im, aya Im, buru Im. Si Mamang ada mawaan sarung. Mang, tungguan. Waktuna lohor juga na ieu. Ah, sia. Sarung kamarana. Asa terlucu atuh da. Salat sarung. Jeung aya nu leukeun. Mauk sarung segala deh. Teh, ayo ka masjid teh. Cingeng ka dieu maneh. Naon teh? Asa bau eta sarung jeung euy. Sing ningali eta sarung urang heuh. Ngeunah wae teh, ieu mah sarung urang ti imah deh. Ah, saya mah sarung urang sia. Urang teh tadi sia moe di dieu satilu-tilu eueuh. Sing ningali sia. Naon teh, ieu mah sarung urang teh. Ningali sia yeng. Nah, sarung urang teh. Tapi heueuh lain euy. Yang beda deh motifna ge ieu mah. Ieu mah nu urang. Sarungna nu eta mah bari jeung parutut deui. Yeng, teu kitu oge euy. Sarung butut ge sok dipake ibadah ku urang. Kade teh bisa nuduh-nuduh ka batur. Untung urangna keur bager. Amun kurodot dikibas ku aing. Ari si Yeng kunaon? Aduh, aya zaman kiwari nu maling sarung. Tapi bener oge cek si Yeng. Sarung urang geus barutut. Aduh, anjir. Si Boim beul-beul teuing ah. Im, buru Im. Im, geus berhasil Im menang 3 Im. Mang, ari mang tita saha mawaan sarung. Im, ari teh keur jualan Im. Mang, ari mang apa tuh eta bedana samping jeung sarung? Nya apalah tuh Im? Ari sarung mah kuung, ari samping mah kuing. Di uing. Mang tadi di ku habis di bejaan. Sarung mah murah. Mau sarung. Har, Im, ai kumaha tuh Im? Kan Boim nu ngomong tadi teh. Jadi kumaha tuh enak mang? Im, rumasa Mamang salah Im. Mengakui Mamang salah. Man wayahna Im. Anterkeun ayeuna ku Boim. Dia amanat Im. Kudu sampai Im. Tah, gitu mah. Berarti emang berjiwa besar tuh. Nah, jadi orang nu ngantirkeun. Angger si Mamang mah. Beb, buka tuh Beb. Saya oke ngomong orang rek kami deui. Ditutup pantong sama kabeka. Kamu can bebeja kan uka tilo, uka hiji, uka dua geus teu meunang ciga. Kumaha ya? Kami jadi si jingga tetulus. Ayeuna jeung Susi teu meunang. Kumaha atuh? Da mau diceraikeun kurang oge atuh. Urang mah rek berlaku adil. Tong hariwang ijinan atuh Beb. Kayak ku urang dipanggulikeun imah nu hade. Pugu-pugu teu keur tambah teu meunang nih awewe. Amen deui mah ieu macan ka diamenan ku urang. Senangnya dalam hati kalau beristri dua tenot. Duh, eueuh nu kaluar euy, moal nu mere atuh ieu mah. Nyanyi we sakali deui. Ede kawin deui teu diizinan, aduh karunya. Tenot. Ane gandeng kemana teh? Nah,
naon mere sendalna sabeula. Hiji deui atuh Pak sendalna. Gandeng cak teh. Mana emang ngameteng anu ngaledek ka urang. Nya urang teh keur ngolo pamajikan urang nu kadua. Rek ijen urang rek kawin deui. Mana anu nyanyi ngadon kitu ka urang teh. Cing ka dieu maneh. Tadi sakedeung. Si Mas, aya naon Mas? Maksudnya mana naon bieu? Make jeung ngamen siga kitu, siga nyiri-nyiri ka urang. Oh lagu lain. Oh, turut berduka atuh Mas. Bener mana mah ngadon ngaledek ka urang teh. Make nyuntur berduka cita. Berduka cita mah kudu maot mana teh. Nuhun atuh Mas jadi 2. Eta jelema teh kunaon? Nya ngamen pika sebeuleun jeung di bawah teh sendal urang dodolan deui. Iya naon deui anu ngamen deui di dieu. Gananya teh. Naon mana jeung ngamen di dieu? Anu ngamen nyanyi nu kitu nyindiran ka urang. Tadi oge anu ngamen nyindiran ka urang. Mas, jempe heula atuh abang ngomong. Ngamen mah hak abang. Tugas mas mayar duit, abang nyanyi. Oke, masalah duit mah anu urang teh keur lieur, di teh lieur. Mas, heup heula. Lieur maneh? Lieur. Beli parame. Manyeun ku awewe, tingali abang atuh. Ari maneh nang ngaledek ka abang? Bener maneh ngaledek ka abang? Bang, urang apal kartu maneh. Mana oge sarua eleh ku pamajikan maneh. Abang. Mas. Tukar tuh ah. Sok bae ngamen ayeuna mah ku abang di diskon. Sok curhat naon ka abang? Hoream curhat, sarua keneh jeung bohong curhat ka maneh mah. Mas, tong disakuan deui tuh Mas. Naon? Abang cendahar itu Mas. Hayang duit maneh? Nya hayang atuh Mas. Jokin tah. Lieur. Nuhun Mas. Maneh mah. Are tong mikiran terus Mas, si lieur. Jokin ini tah lieur. Lieur tukang ngemen teh. Si Bebek can dibuka wae. Beb. Kumaha tuh ya Kang Mas Beb? Tek dijinan moal. Wah jawaban wae. Yang lihat tuh Kang Mas balik heula nya. Mas nunggu jawaban ti Bebeknya. Yuk Beb. Wah, ya. Men. Aya samping alus ya, men. Wah, lumayan nih dijual mahal. Yo, Mamen. Samping alus, Mamen. Dijual, Mamen. Bila wae ngajawab, Mamen. Aya, Mamen. Dianjuk, Mamen. Panggilnya tukang samping maksa abi kudu dijual deh, nggak mau dijual orang mah coba dianjuk dia emang sebelum pisan itu tukang samping mana jauh deh jeung tuang-tuang di dia nanaunan naon cung ya kieu tataranjang sieun di tengah jalan tataranjang mana emang sekarang canakeun ya kades ya asup pasal perencanaan pornografi bedakan kurang ke KPK baik mana naon ke KPK cung udah korupsi wae da ieu mah teu korupsi cung noong ieu mah cung tuh kan bener mana mah noong urang teuing urang mah minta tanggung jawab ti maneh geus terjolimi terodai tadi korupsi ayeuna kudu tanggung jawab naon atuh cung Kayaknya pokoknya mah kudu tanggung jawab. Pokoknya mah ini kudu ngilu ka jero. Kamari oge mah nya Jupri kudu ngomah wadah tuh cung. Akeun bae pokoknya mah ngilu. Tuh cung. Si Acung jeung si Jupri kenaon? Wah pas ya si ieu mah. Ayo asa Geus ari mana naon jeung garelut segala atuh deui jeung para saya teh. Nah, atuh teh sapupireun wae. Ieu mah urusan rumah tangga. Rumah tangga naon, Cung? Ieu gara dipapaksa kudu ka imahna. Anger sia mah Cung, kelakuan terubah-rubah mawana laki ka imah sia mah. Wayahna we teh si Jupri geus teu ka urang. Geus urang gawekeun di imah. Naon ieu teh masalahna Cung? Ri,
Acung. Jadi kieu teh mimiti nanya tukang dagang samping pemaksa eta ngajual samping orang kudu dibeli gitu ku manehna balik jeung dianjung. Kadua hijau beli di noong di urang keur dibuligir kan teu kenal acung teh atuh teh. Sanu naon Cung? Tadi mah tidak sengaja itu melihat kamu bertelanjang Cung. Ngaku lah maneh mah kitu wae lah terang ngaku sok. Teu. Banget ah mah. Lu bang ngaromong pisan. Cung. Tadi mana ngomong-ngomong samping? Memang irahan nu aya tukang samping ka dieu, Cung. Soalnya sarung urang ira leungitan, Cung. Bobo ke tukang samping eta euy. Tadi teh ngelewat teh. Ah, Cung geus ieu mah. Ieu sarung urang pasti ke tukang samping eta, Cung. Heeh teh sigana mah. Mane apal beungeutna jiga kumaha eta tukang samping? Teh urang ingat-ingat juga. Pokona mah kahijinya asa siga mehong gitulah pokona mah teh. Terus siga pamake topeng gitu begitu teh. Tapi eta teh bener jelema. Teuing teh da kitu bukan teh ge pokona mah siga amfibi. Mane ningali Jupri? Teu ningali si Acung hungkul. Ieu mah berarti bener euy. Sarung urang ku tukang samping. Tah, kieu we Cung ayeuna tugas maneh, Cung. Kumpulkeun kabeh warga, urang neangan tukang samping eta, Cung. Interupsi teh. Nah, kabeh wae urang teh. Eta kasih Jupri atuh. Ka urang atuh Cung. Ulah kabeh tuh teh. Rek latihan jeung mau ujang tauhid. Sama baru mau dititah ku urang. Jupri, mana mau KTP teh? Ah iya. Cung, bawa KTP mandi di imah. Sekalian mau gunting. Yang naon teh? Urang guntingan ku aing KTP maraneh. Barongana atuh sada mau dititah ku aing. Nya atuh teh, nya atuh teh. Nya. Daguan sa di imah ku urang ayeuna. Nya mangga. Ya maman, kunaon yang serikeun urang maman. Bayang abang berkelana, kakarek abang kahibur. Ulah kitu mamang, baju di Wakanda teh keur musim mamang. Walanda. Lain Walanda mamen, Wakanda mamen. Arisnya juga ondel-ondel cicing atuh kikian bae. Heup. Tuh bisa mamang, geus menyatu jeung darah mamang. Mengalir ke darah. Ngomong-ngomong mana ngalikeun naon jiga nu ngeunaheun? Musik rasta mamang, kabita mamang. Musik rasta naon teu kadengenan naon itu? Man, ieu mah musik rasta mang. Wah katekan ku maman. Ari maneh eta musik nyolok kanu naon? Geus nyolok kanu hate mamang. Memaneh we lieur. Ari maneh angkeribung gitu membawa samping kaos ondel-ondel. Man, orang teh keur bisnis jualan samping man. Jadinya boga di imah samping. Maksud maneh naon? Ngajual samping atau kumaha? Abang lieur. Man, orang teh bisi samping. Bisi man boga samping di imah ku Jeko dibelian. Jeko. Jeko teh si singkatan. Naon? Jaja Komarudin. Tah gitu pantes. Abang mah asa teu boga samping mun ulos babalatak di imah. Komo ulos mang, ku Jeko dibeli 1 juta mang, alus hargana man. 1 juta. Abang bisa benar ngadadak ieu. Kau nu bener ah. Bener man, Jeko mah tara ngabohong man. Keur naon bohong dosa man. Atuh ari kitu mah man. Jeko rek nganceleun heula mang neangan samping mang. Assalamualaikum mang. Waalaikumsalam. Naon mas? Ka mana maneh? Ka masjid? Sombong ka masjid bawa sarung 2 sigara dagang wae. Sanes mas, ini bari masihkeun sarung ka si RT. Ke si RT.
Nah si RT hari mah sumbangan sarung aja nak. Si RT mah. Sanis mas, dia mah kahaja ku abi kacanak di popoyan. Hah? Kahaja ka bawa? Lain kahaja eta mah tuh maling ngaranna eta mah garana kahaja mah tuh boim. Salah mas, tadi nama abi teh bade maling samping. Ah tos we nu aya sarung ku abi dicanak. Nah, sarung jeung samping sarua keneh eta mah tuh. Nah, geus lah kumaha maneh eta mah rek malik sarung, rek malik samping kumaha maneh eta mah. Tapi eta bener eta nu si RT eta? Oh, Bener? bener. Si RT mencailan we si RT. Geus eta keur urang samping eta nu hejo keur ngelap mobil. Lumayan alus eta. Ulah tuh mas, aya ngelap mobil si teh ngambek ka abi ke. Nah, geus lah keur urang ieu mah alus ieu mah. Bejakeun ka si RT, dipenta keur urang gitu. Keur ngelap mobil nu urang nu hade. Bejakeun nya. Mas, tapi tanggung jawabnya. Heeh. Omat, bejakeun ka si RT keur ngelap mobil itu. Nya tuh. Abi bere ke bumi si RT heula tuh nya. RT lumayan di sarung hati keur ngelap mobil bikin kinclong kayak mobil orang pakai sarung ieu mah. Ceng, Naon din? dek ka mana Ceng mamawa sarung? Takaten si RT din. Dek naon kata si RT? Iya din, tak nganterkeun sarung ka si RT. Nah, sarung dianter-anter, teu deungeun sorangan in. Si Udeng mah ngobrol teh nyambung wae. Deng, enggak jeung didinya ngobrol teh nyambung wae, Deng. Im. Kabarna pegat hiji can disolasian, jadi we teu nyambung. Deng, asa beuki lieur ngobrol jeung didinya mah. Oh, Im sinyalna luplap. Hangus Deng teu nyambung mah ngobrol didinya mah. Canda tuh Im aku mah. Tuh, eta sarung halus yang urang Im. Ulah tuh Deng, yang manusia RT Deng. Baya tuh urang teu beujang salat. Oh. Rusuk Deng atuh ya. Jeung salat mah. Tuh. Tadi ku si Sabtu, enak ku si Udeng. Urang kasih RT rek nganterkeun naon atuh nya. Nah, bae ka Mas RT we. Sia mah anger. Leumpang tara make mata sia mah. Ieu teh teu katingali. Rek ka mana maneh boy merurusuhan tuh deh. Pan abi teh bade ka mu RT. Rek naon ari maneh ka imah? Batu rek ka masjid urang ge. Mun teh abi teh bade ngawangsulkeun sarung ka RT. Nah, maneh hafal. Nah, manggian di mana sarung urang? Nyapan ku abi di Canak. Eta si kehet maneh geuning pelakuna. Aing boro ngambekan si Iyeng sia teh. Punten we atuh teh. Tadina abi mah bade maling samping. Pukul ke si Mang Iwang. Kita dibawa we teh sarung jeung sarung. Maneh mah angger, rek sarung, rek samping, sarua keneh nu ngaran maling mah nya maling sia teh. Barena ge jang naon ari maneh? Maling sarung. Mun teh kanggo dical. Kamari oge nini abi sampingna ku abi di Canak. Ah dical we ku abi ajeng 500.000 teh. Sia geuning mahal samping. Geus we tuh Im. Pangajualkeun sarung etan urang. Ah bau teh teu payu eta mah. Teu mending naon sia ngahina. Bau-bau we sia teh. Dikeun sarungna balikeun deui. Mun teh sampingna teh tos teu aya ieu teh. Nah, sia samping satilu-tiluan di kamaranakeun eta. Mun teh sep di jalan. Tadi teh penak sareng Mas Sabto. Disungkeun hiji kanggo olap teh. Sareng si Udeng dimaksa dinyungkeun hiji deh sami da teu gaduheun sarung cenah teh. Nah, ari maneh wawanianan dikeunan sarung batur. Ari eta hiji deui dikamanakeun ku maneh? Mun hiji deui teh kasikeun ka nini abi. Pan nini abi ku abi diical. Bener maneh mah Boim. Ini asaku kacida. Tapi da teh sarung nu itu teh ku abi diwikeun deui. Saur nini abi bau basem sareng bau nini cenah teh. Ari nini maneh nini lain. Nya nini. Nah atuh. Ya dah buka tuh teh da saur nini abi bau nini. Banyak geus atuh Im bawa sarungna. Ari sarung urang bau nini mah. Mun tuh teh ku abi ge diwartosan ka nini abinya.
Gah. Poek kieu capek. Kela euy. Nah, ngan duaan. Si Jupri jeung si Acung ka mana? Teuing. Bu, padahal manehna anu nuduhkeun teh. Nuduhkeun jelema eta nu ngajual samping teh. Cenah mah make baju beureum beungeutna teu mangrupa. Geus bae tuturkeun urang. Halo mah. Ieu Jaja. Ampura karek bisa nyumponan. Ngan aya 3. Nya, ieu mah Jaja mah. Boy ieu mah Ampura mah. Teh, ya sugana atuh. Ulah jadi pikiran mah cicing we Jaja we nu usaha mah. Keun we ari mah hayang-hayang teuing mah samping baheula. Keun ku Jaja we di dieu. Kayak dikirim dipaketkeun. Lah, saya barudak. Geuning manehna meuli samping teh jang indungna euy. Heuh, karunya euy. Karunya teh. Jadi meuli karunya urang ge. Teh, geuning imahna deket imah RT, geus laporan can teh. Acan justru eta urang teu apal ya penduduk anyar. Geus ieu barudak urang sampeurkeun yuk. Ayo. Mamen. Ieu mah jiga turis. Dipoto mah euy. Bobogotan kieu turis ieu. Nah, ulah tuh mah pangotokeun itu di itu. Boga HP teh boga HP ieu mah. Teh, boga HP teh gini teh. Ayo foto teh buru teh. Alah sia euy ieu turis ieu euy. Mana bisa bahasa Inggris teh? Itu teh euy. Alah sia. Mang, mana bisa tuh bahasa Inggris? Kalem teh ku mamang. Kurasa. Amigo. Nu kamari eta. Mister, come here. Come here, mister. Mister. Barudak. Man. Four. Mang, ngomong naon eta? Masa Sunda di kitu-kitu? Ah, sia mah sigan heueuh we sugan teh bararisa sia. Kurang. Aing sedik-edik ge bisa bahasa Inggris mah. Mister, where do you come from? Yo maman, ari emang nyarios naon? Abi mah teu ngarti, abi mah ti Garut. Aing capek-capek ngomong bahasa Inggris. Sugan aing heueuh we sia teh turis. Mana can laporan ka urang? Ke ka imah sia. Dan di bumi 3 lain turis, semuanya turis bebengetan kieu. Kebalik maman dinya mah. Kamarana mamang? Nah, orang tinggalkeun sorangan. Nah, sia kapanggih rumah samping urang. Mah duit teh bayar maneh. Santuy mamang, can hasilan. Ah, lieur maneh bang mau wae. Geus kieu murah. Mamang. Kahartuna mamang. Sugan terek naon, maman bade dianggo.